Naon cuti cudak cidek kos bangsat. Lain cudak cidek kos bangsat, aing teh nyumput bi. Nah make salampat sulumput. Bakal aya si emok poe ayeuna teh. Cuti nu kitu masuk ditutungguan sampai ka magrib oge. Ah paduli teuing aing ge di dieu suganep ka magrib. Karunya cuti tong kitu. Paduli teuing da digaji meureunnan nungguan oge. Har da digaji ge keukeuh atuh ari kitu mah. Keukeuh kumaha ieu teh? Heeh da meureun ari gableg hutang mah tuh keukeuh meureun ditutunggan aku kudu aya pemasukan ka itu teh rek digaji kumaha. Hoream aing mah kudu mayarna oge. Yeh kitu cuti mah hirupna teh. Lain kitu bi da abi ge hayang ngajaran atau jadi orang miskin diudag hutang hayang ngajaran da aya keur mayar mah ieu ge di imah. Hayang we atuh lucu kos batuning waktu aya nu nagih teh susulumputan. Ah keur mah heueuh meureunnan gableg hutangna eta mah lila mata kitu oge. Teu abi mah aya keur mayar mah tuh tingali ieu emas oge loba keneh. Karunya cuti bayar ka itu tong susulumputan. Antepkeun we hayang nyaho cingan aing eta teh. Jeung nyumput ka dieu di ka babawa aing mangke geura Moal ai ibi mah jeung ka babawa da moal nyahueun atuh mah jijik ka tengah sawah kieu kitu mah. Balik ka itu si ka babawa aing hoream. Naon ari ibi nya paduli teuing atuh di dieu pan hayang ngajaran bari abi ek nyenong di dieu sakalian ek ngajaran jadi jelema miskin kumaha rasana. Montong di enongan kudu gede hutang aing hoream. Iye, ibi kudu atoh di enongan kudu gede milik teh. Lain gede milik eta mah gede hutang ai kitu mah. Cek batur-batur mah geuningan ukur hayang ngasaan jadi jelema miskin kumaha. Bosan atuh da mewah wae hirup teh. Hayang ngajaran. Sok-sok itu